Tah lur isuk-isuk cenah mah kudu bari moyan, isuk-isuk moyan supaya awak teh rada sehat gitu tah. Ieu geus jam 8 setengah 10 ke lumayan panas-panasna tah. Sim kuring baraya dulur ieu keur moyan tah. Kumaha carana supaya moyan bari nya rada produktif gitulah. Saya dek nyen konten deui ieu. Nyalurnya kumaha daramang dulur sadaya calageurnya heeh. Kumaha geus bosan cicing limah kada wayahna we nya. Tah na video ieu saya dek ngabagikeun naon suganan urang teangan bebarengan dina naon nya dina Play Store. Urang teangan permainan naon wae nu bisa di online-keun gitu. Karesep urang misalkan mancing cik urang teangan dina ieu aya eueuh aplikasina tawa naon ngurek tawa naon urang teangan dina aplikasinya nya. Ya kala dibuka heula ku saya aplikasina. Oke. Kala ya. Sip. Jadi ameh teu bosan teuing baraya dulurnya. Sugan we atuh aya di dieu. Nah. Oke, tah ieu nya urang mulainya urang teangan Play Store-na. Kala sakedeung mana itu Play Store teh ngadak eueuh euy. Mana lur Play Store teh lur? Oh iya ieu. Tah ieu Play Store nanya ke urang teangan. Di dieu tah kira-kira nu biasa digawean ku dulur sadaya baraya naonnya nguseup. Urang teangan dina Play Store aya teu nguseup urang tulisnya nguseup. Oke, teangan tah aya baraya loba geuningan. Kail pancing monster. Tapi bisaeun macanya ngarti nguseup. Padahal saya nulis nguseup barayanya. Jadi ternyata Play Store ge apaleun euy nu ngaranna nguseup teh ureunan mancing. Bisa bahasa Sunda nya geuningan nya. Sugan itu bisa bahasa Sunda. Tah di dieu loba baraya. Tuh, kail pancing, monster fishing, memanju. Wah, loba baraya euy. Tah, tingali hiu segala pancing segala. Wah, aya geuningan tah. Tah jadi mun misalkan teu bisa nguseup, da balongna di lockdown teu bisa nguseup babarengan. Iya we nguseup di dieu nya. Nah, terus nguseup naon deui atuh? Ngurek sugan apaleun. Ngurek. Oke, teangan. Wah, aya baraya euy. Ngartian oge nya tuh ngurek ditulisna ngurek pan. Eta teh geuning trik memancing belut sawah. Waduh. Plot fishing simulator buset. Wah, ngartieun baraya geuning nya karek apa saya mah euy. Waduh, loba geuningan tah. Walah loba euy. Cobaan kayak kubalaya ku dulur kabeh nya. Ureunan dekat sawah ureunan hese ngurekna di dieu. Tapi urang kumaha ngurekna nya ieu. Cobaan kayak kubalaya kabeh nya. Ayeuna ngurek nguseup naon deui nya. Tah ieu biasana urang kampung mah urang Sunda gitu nya. Kalamanku saya baheula lamun ieu teh sok dahar babarengan naon ngaranna teh eta teh? Ngarujak cobaannya. Ngarujak. Cari. Wah, eueuh ngarujak mah euy. Tak apaleun ngarujak mah. Ngadon lagu Sunda tuh, pop Sunda lengkap geuningan. Lagu Darso wah teu nyahoun ngarujak mah euy. Kurang canggih berarti nya ieu mah. Ngarujak tak apaleun. Padahal ngeunah ngarujak teh. Tang sugan ngaliwat nya. Ngaliwat baraya cobaan. Ngaliwat teu nyahoun oge baraya euy. Geus sinangan stiker Sunda lucu, perang gambar, pijat refleksi naon ieu? Perang gambar lucu. Wah, teu apaleun euy. Nu aya teh tadi ngan 2 bisa cobaan teh nya. Nguseup jeung ngurek geuningan aya di dieu ya. Terus naon deui nya sok dieukeun teh kala urang-urang Sunda teh nguseup ngurek naon deui nya. Catur mah geus pasti aya. Coba ya download aplikasina aya galanya catur. Tah aya baraya catur mah. Loba untuk. Waduh. Loba baraya catur mah. Gitu cik gaple di dieu.
aya gapleh gitu ngan ngaranna domino di dieu main gapleh tapi apaleun nya gapleh teh nu main domino teh anu kitu. Aya barayanya tah gitu geuningan barayanya meureunnan contoh-contoh lah bisa di download meureunnan jang di imah lamun misalkan teu bisa kaluar ti imah cobaan di download aplikasina gitu tah mainkeun nu di imah kitu lurnya urang nuluykeun deui moyan ya cenah mah da lain ngabunuh corona na moyan teh ngan moyan teh sinar poe panon poe teh alus kanu kulit kanu ieu cenah kanu awak gitu. Jadi pertahanan tubuhna langkung hade gitu. Itu barayanya kebere cobian lah misalkan ngusup pina HP tingku macarana download sorangannya. Kitu nya nuhun tos nonton videona kade omat di subscribe channelna ieu nya. Gitulah nya lur sing sarehat sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.